Duh, aing masih akang kemana sih cenah rek neang? Kok lila? Ah. Calik dia. Lah merang menagena sopa. Ih, meni alabatan. Sok buru geus bersih. Yuk. Terus rek nanya, tadina kan Ece teh cicing di kota, kunaon hayang pindah ke kampung? Lah tadi nama pindah ke kampung satenan hayang mengisi suasana anu di kampung anu adem anu ayem tapi hanya kalnya panas. Ye, gerari ngomong teh ka dieu ye. Jelema di dieu mata na ka ditu teu sopan pisan. Ya, Cek, sing bener geura ngajawab teh atawa Ece bangkrutnya di kotanya. Ah, sok gagaba nyebut-nyebut bangkrut. Abi mah di dia sote hayang menikmati suasana kampung. Ah, intina nama hayang balik ka dieu nyaman biar panggih jeung nyai. Lah, lain yang panggil-panggil jeung nyai. Daek leuleus huntus ya, lamun teu bangkrut di kota. Nah, amit-amit diranyi aing mah teu penting ngomong di nyai mah naon sih tadi ngoronkeun. Itu dari jelema nu gengsian mah.